Rene kelincang, salah dah gede bengket nak. Sirik pisan, siranda gede naon nak. Tak taksiran, sirah botak sisiran. Kining kawang-kawang, katindihan kayu api. Ini sehudang, katindihan aki-aki. Mas Ren, Enon mas, eta bedog di mana? ucing, bawa gawe itu. Apa sih mas? Eta bedog alusna diseuketan heula, ngaramang prang. Minyak itu. Sumuun. Sapirakuna ieu bedog teh mentul. Oh, mun itu mas, urang kasalah we atuh di imah. Tong di imah disimas bae urang seuketanana. Sakalian dieusian hodam. Oh, aing mah. Tuh percaya. Kamari ge samurai teh anggeus nepi ka ayeuna. Di bawahna isukan jeung samurai nu hiji deui. Yo, mas, urang teh butuh. Matakna, urang nyangan oge alhamdulillah aya manggih. Geus saya mas tong nguruskeun heula nu ieu. Uruskeun heula samurai nu kamari, tong nguruskeun heula nu lain-lain. Geus, urang seuketan bae ku si Mas. Nya, Atuh. Ade sing alus. pokona mah ieu bedog pasti alus seukeut mangprang teh. Copot duanana isukan. Isuk cokot ka imah bae nya, bari sakalian cokot ku samurai hiji deui nya. Ade sing alus mas, omat. Dicokot heula ya ku apinya.